Oke, Jang. Yuk, Silih ke kamaran aja. rek kelebak. Ningali Sogut tuh. Cogut. Heeh. Nu jabrig. Heeh. Tuh. Mana deh ningali tuh? Tuh. Alah, eta ngajawab buat ke kitu. Nah, naon, Mang? Cek dewek itu di tanggoan. Cek saha? Dewek Karman, Oh, Karman. preman. Oh, Mang teh preman. Oh, Preman. Si lain eta culak jilo gitu, ngalelewe ka dewek. Tapal. Tapal. Preman ieu. Naon di mana? Wah, murag sage. Uy, katojok preman euy. Dan eta preman anjing. Untung warna pe kalesot kitu maneh ge. Cing sing lidgan. Aduh, anjir. Ayo ah. Ayo. Beneran Pak Kadus. Jika nunggu ngaji ya Pak Kadus, naon tah? Maneh mayang apal wae dang. Nyaho poe ieu teh urang keur maih ka bunga. Kahiji urang tagihan lancar ti masyarakat. Kaduana atuh urang jag-jag waringka sehat awak. Katiluna urang pantek nganjang ka awewe bakal panggih ta eta nu jadi bunga teh dang. Naonana? Hah? Naonana? Aduh, kekah naonana. Aing arah mikiran maneh ngapanggih jeung maneh kitu. Cing carita teh cager-cager mah teh bakat cocokan teuk sia teh. Mani arah aing mah rojok kayaknya ku lingis kayaknya ah. Kamarana gitu. Aduh, ya Allahu Akbar, kakak beki jauh setelah nah, aing mah segas ah, aing mah asa bingung ngomong jeung mana mah, ini tah nah, ka awewe aing apa ah? Harus kunaon ya? Padahal nanya teh bener-bener da dewek teh. Iya. Ya ditanda tanya eta jelema si Ido dican ketingali soalnya dewek teu wau datang-datang ogot yuk jika nunggulan gitu. Wah iya mah kudu langsung diselidiki, lamun teu diselidiki ya bahaya ya, bisa manyang berlarut-larut ya masalah. Bud, kunaon selain si ganu bingung gitu? Ubahan dewek teh bisa disebut bingung teh soalnya Jo kamari dewek panggil jeung jelema anu gendut-gendut gitu bahasa dewek ukur jeung si Idoy Gendut-gendut. oh jeung udah nenggalan dewek Aya naon tah? teu apa justru Urang di kamari keur di sawah mah mean cai. Panggih teh jelema eta teh. Nu jangkung penek gede. bener eta jiga nama Kurang tuduhkeun eta mah didinya. Ada sieun urang teh dagang siga preman gitu mah. terus ku lain tadi tanya-tanya nanaon Henteu, pokona mah cenah penting cenah teu kudu apal urang mah. Geus itu jakeun ge mah didinya. ieu eta mah lamun si lain jok panggil jeung jelema eta ku si lain tanyakeun aya perlu naon kitu ka si Ogut Jadi kudu ngawadul urang teh. lain ngawadulnya kabuktian atuh nanyakeun lamun panggil jeung jelema eta Embung kamar di selak di dadasok wae Lain. nanti. jadi ka mana ieu Ka sauk. saung katumiri oh jika tuh lamun panggil si Idoy bejakeun dewek nungguan tuh di tempat biasa. Siapa tuh bikin siapa? Ini teh ka sauknya. Oke siap mangga. Sampes. Mana ieu? Pokona mah poe ayeuna dewek kudu panggih jeung si Ogut. Lamun dewek panggih jeung si Ogut pasti menang duit gede. Oh nepi ka bubuk mah si Ogut tah poe ayeuna. Jeung si Gareng ka mana deh can nolol-nolol geus 3 poe. Wah katutuluyan si bos di eueuh. Tulikeun ah. Aduh, preman Hei! Preman! Si lain ngadon kabur. Cemana kunaon sedih kitu? Sedih. Nah iya. Gara-gara Ogut, bajarna teh cenah. Itu Kang Dayat yang panggil jeung Mano, tapi datang ka ditu teh. Kang Dayat teh bobogohan jeung si Wati disasak. Kerduaan. Keur patangkep-tangkep. Kok kepanggil basah gitu? Waduh. Keur patangkep-tangkep. Ogut. Si Dayat teh sangkanya cenah. Berarti cing cirining Cemano teh kurang seukeut, kurang tajem.
kurang tajam naonana ari. Kang Ogut. Kurang tajam eta si aura-aura nanti lamun cemana tajam, moal mungkin si Dayat teh berpindah tangan kan lain. Heuh, tapi kudu kumaha tuh meh tajam. Nah, eta jawaban anu alus. Lamun cemano ieu hayang leuwih tajam, ngomong atuh ka Ogut bisa diseuketan. Ngomong naon tah? Supaya engke si Dayat teh kagegelowan ku cemano. Aslina eta teh Gut. Aslina tuh kelepak-kelepak apa tuh? Apa lu kelepak-kelepak gitu? Tah, eta Naon carana? cara nama gampang cemano. Naon? Kudu aya si duit beureum. Ku Ogut engke cemano teh dibere tah. Ilmu-ilmu rituati itu tuh di Duit dukun. beureum deui. Heeh. Keun bae lah masalah duit beureum nya diusahakeun Gutnya. Nu penting Nu penting mah si Kang Dayat balik deui ka Cemano eta. geus tong jadi atuh era ieu, era ku tetangga panjatkeun ku si Ogut ieu. Kudu ninggalkeun kesedihan cemano. Eta ulah sedih wae atuh. Perkara si Dayat bakal kieu tah ka Cemano. Kelepak-kelepak gitu. Eta. Lamun dek ayeuna iraha ieu kudu pugu atuh. Udah pasti hayang buru-buru Cemano mah hayang beunang Kang Dayat teh cinta pisan ka Mano kitu tah. Lebih cepat lebih bagus Cemano. Heuh kumaha tah carana? Atuh pan Ogut ka dukun teh kudu make aya uang jalan atuh kudu aya leuleueur si duit beureum apa teu? Oh, udah biasa. Ogut mah paribasana sok selalu main duit beureum. Tah lamun tanpa duit beureum moal lancar segala urusan oge. Kalau asal Kang Dayat beunang ku Cemano nya. Aduh. Ngecan? Kang Ogut, ya nu penting mah si Kang Dayat beunang ku Cemano nya. Sing kelepak-kelepak kayak mujair geuning nu kapanasan. Iya bisa diatur Cemano. Ngan ieu mah uang jalan hungku jang Ogut, tamun jang ka badukunan ge kudu aya deui Cemano. Gitu. Ya heuh atuh. Sabaraha deui? Mun teu salah mah kana 200-300 lah. Si duit beureum na teh. Nah eta. Heeh, terus Aya deui tang ke. ya rek diusahakeun Cemano nu penting mah Kang Dayat beunang. Gut. Pami kitu mah tuh Ogut dek bertindak heula ya. Heeh. Cemano mah tongguan di dieu nya. Nya, doakeun sing hasil. Ya, mangga. Mangga. Mudah-mudahan ieu nya beunang Kang Dayat teh nya gara-gara ieu mere duit beureum kasih Ogut ah. Kabeneran si laing panggih di tetangan ku kadus teh. Waduh. Aya naon Pak Kadus? Kokoh aya naon si laing. Na teh ingat pan ditah nagih ku dewek teh. Nagih ka Pak Haji Sidik. Waduh. Kumaha? Justru eta Pak Kadus, ku abdi oge perantos ditagih kitu teh sababaraha kali malihan mah aya kana 5 kalina. Ngan eta Pak Haji Sidik teh aya wae di bumina. Teu percaya aing sabab maklum jalma si laing loba bohong. Abong jelema sadetik teh pasti sajam kena kurobah si laing kabohong deui sia Kang Kadus ya. Bilih teh percaya mah cobaan ku Pak Kadus kira sok. Ku Ogut mah tos 5 kali teh aya wae. Aing asa kesal kumaneh Gut bener eta Gut. Aslina Pak Kadus. Aing asa lieur aing kumaneh mah. Ke. Ieu Pak Kadus poe ieu asa cahayaan kieu aya naon ieu? Jeung singgit-singgit asa beda-beda kieu ya. Anu bener si laing teh. Aslina Pak Kadus. Kok singgit kieu aduh, siga nu keur kasmaran. Maneh mah nyahoan. Pan urang keur PDKT. Aslina Pak Kadus. Waduh. Jeung hiji awewe anu cantik geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Dempok biola. Atuh Gut maneh mah. Si body gitar kitu. Waduh. Maneh nyahoan. Saha Pak Kadus awewena? Oh, eta mah rahasia pribadi. Enggak bisa ditemong-temong ke orang lain, enggak. Pami kitu mah doa ti Ogut mudah-mudahan Pak Kadus sing tina kanan gitu tah. Heeh, doakeun atuh. Heulah ai kitu mah ku dewek ayeuna rek ditanyakeun ka Pak Haji Sidik sugan hasil. Nah, pami ku Pak Kadus mah jigana mah bakal hasil Pak Kadus wayah kieu mah. Sugan we atuh. Pakitu Ogutnya. Siap, mangga Pak Kadus. Mangga. Waduh. Aya si lain, si Karman ya. Bos. Gua bawa 7 sih eta euy. Si lain mah. Ucapan teh doa kehead. Karunya kabalad nya. Urang ge kamari gering euy. Tapi alhamdulillah masih ditang tayungan Gusti Allah. Rek teh gering kumaha da si lain mah atuh. Mangke beurit di lepok. Sanes kitu, Bos. Abi pengen dipeluk ceneneng, ngan sakedap, Bos.
Jadi Ayang. penasaran kene, Bos. Hayang na gitu teh. Galak Bos. Si Ahmad asa eueuh bejana ningali. Geus teka tingali kitu eueuh di dieu. Banges beunang keluarga kitu digebugan. Benang kumaha si lain pan sidik. Lain si Ahmad pupuh dipitnah si Ahmad ku urang. Pan ku abi jadi fitnah ge nya. Pan sila. Tapi heueuh dieu nya euy. Ayeuna pergerakan kumaha tuh ayeuna ye? Pak ayeuna can bebeunangan ye. Ya, mending kene. Atuh ngangan awewe lah. Ya atuh, ka awewe mah nomor hiji, Bos. Aduh, Bos Acan. Acan atuh. Sayang kasih mimin gitu. Itu diterima wae. aslina, Bos. Asli Ayo tah. urang nangan neng mimin. Aduh. Ya, nah. Ini udah mau kenapa si Ahmad teh beunang ya. Oh, Akbar. Beunang ya. Naon sia teh? Aduh. Makadus keur naon ai mana jeung newak suku kuring? Naon si Ahmad? Ah, mana teh nenangan si Ahmad? Dikira teh eta si Ahmad da. Awak lagi Tapi alus kitu naon gawe maneh euy. Jadi kukuringan teh nenangan si Ahmad. Anu maling teh. Alus ngan salah sasaran kitu maneh. si Ahmad dia boleh lungkut. Sidik aspiraku Ahmad sakieu gantengna sakalemna sia teh. Mana? Tinggal nyahoeun. Amana. Apaan ieu keur kabedil angin kapentang asmara gama. Usaha. Hiji awewe anu behnol rekam. Maeleh ku maneh ge boga ceneng urang ge. Semano. Lain jauh cumano mah. Pokona mah si behnol nerkom, si gelis camkerenik, si giler soca, batu batra ABC. Urang rek apel ka awewe. Keula naon ai maneh? Asmon heula. Kasbon emangna urang nu mayar ai maneh. Hayang menik elemen. Hah? Hayang menik elemen. Kasbon mah ieu kadunungan lain ka urang mah urang nu mayar. Hmm. Tapi emang nginjem make Iya, kades sia dibayar sia. Dibayar. Dibayar kades sia ulah bohong sabab ieu duit urang ge keur setor tah. 10.000 saudara. Benar abis, rek. 10.000 ya. Masuk boleh bu. Kade laksanakeun tugasna. Siap. Nya, kitu nya. Siap. Pak Kadus sakit ditela. Rek Siap. apel. Oke. Aya si Jaja. Di mana si Leng, Ja? Udah jeung nu kieu aya heuh biasa we ayeuna mah boga kegiatan mangdang lumayan lah boga usaha leulitikan. Dagang cilok wing teh ayeuna mah. Naonna? Aing geus saliwang teh. Lain naonana dagang cilok goang. Soang? Astagfirullahaladzim. Geus lila jadi soang. Aing teh ceuli mah anger keneh wae tudang euy. Geus ting aing mau ngomong. Tinggal sogut tuh. Di mana nu ribut? Aing tuh jadi kabawakeun bonge. Si Ogut. Oh nyaho da ngadenge. Nyaho teu ngurusin si Ogut. Iraha teuing teu panggih selila pan CS. Mang Dadang. Har, Nanyakeun ka Jaja. ka mana gitu si Ogut? Harapan bieu geus nanyakeun teu apa teu nyaho pan biasana bebarengan jeung Mang Dadang atuh. Nyelieur Si Ogut, aya si Ogut. Ieu mah ngadenge keneh Mang Dadang mun Mang Dadang teh heueuh teu pati ngadenge. Oh, di mana kitu si Ogut ini? Teu nyaho. Astaga. Nyaho. Naonna? Ating lieur sieun katularan saliwang teh ingat. Nyakeut angan tuh si Ogut patu di ditu tuh di jonggo. Lieur sia dangdut. Si Jaja. Ditanya teh kakak. Padahal orang nanya nya si Ogut ka mana? Asa teu nyambung gua budak si Jaja ya.
eta masalah naon ge bisa ditanya kitu ge? Mang, malahan kemarin neangan Mang Ogut ya. Saha? Preman. Neangan Mang Ogut anu nonyok huntu si Toge. Oh. Nu balik jadi. Bener. Soalnya jadi penasaran dia, Den. Jelema eta nu nanyakeun ka si lain. Ciri-cirinya seperti kumaha tah? Awak nanti gede, genut. Gede genut. Oh, nanti dikucir, mau make wae jaket lepis, dilek momkeun. Wah, berarti bener, Den. Kamari ke dewek panggih. Bahasa dewek agar jeung si Idoy. Iya, gue lain. Dewek teh ngahulang. Bahkan main nanti dek kagak bukan dewek. Ngan untung si Idoy, elmuna alus. Can di kukumat. Eta si preman geus kabur. Si lain dia panggil di mana, Bieu? Di jalan tadi. Di jalan belah mana sih, teh? Jalan di belah Lebak. Di gang-gang lain. Heuh? Wah, Kala aing Mang Ogut boga masalah naon? justru eta deh dewek teu boga masalah naon. Penasaran makana. Lamun kitu mah dewek boga ide. Kumaha lamun preman eta orang gulung ku tiluan sia wanita? Tuh. Kudu wani atuh lamun urang aya dina kebenaran, kudu wani terkecuali lamun si lain boga salah. Ayo atuh. Wani teh si lain Ayo. supaya eta huntu bener deui sia teh. Siap lah urang. Ayo, urang tangan di mana enak? Ayo atuh. Ayo. Apa keneh? Apa? Ayo buru atuh buru. Ayo. Oh manting lah. Aduh kuring tulungan. Ya abdi kapeng peongan. Duh. Ucuk dicinta ulam tiba. Anu terbayang-bayang pakadus. Du Gusti nu Maha Agung. Aduh. Pakadus kagodaku si manena hati melangjeng tibelat kagoda kirasana. Aduh Gusti ya Allah. Alhamdulillah ya Allah Gusti, si herang mencrang si behnol nerkom terus aya payuneun. Alhamdulillah Neneng damang. Alhamdulillah Pak Kadus saya. Kumaha sawelerna Pak Kadus? Alhamdulillah aya hibar sanes kieu kumaha tos ka emut waleran nana eta Pak Kadus nyarios eta teh ning basa dipayun kumaha tah tos ka emut. Nah emangnya Pak Kadus bade radas-radas ka Imas. Imas sieun Pak Kadus nganyerikeun ka Imas. Terus atos kieu nyeri Pak Kadus. Nya teu menyesal Pak Kadus Imas kan tos ridu, tos seueur murang kali, tos seueur ieu di bumi, seueur kalieur beban Pak Kadus moal nyesel bade nampi ka Imas. Ari keur Pak Kadus mah nang Imas ngaranna oge lalaki dah bade kaayaan kitu bayaan kieu ai jodona pan urang eta mah rahasia pangeran kan ai jodoh mah nya urang jalani we keun bae masalah putra masalah kaayaan karepotan itu kan eta mah kurang tanggung jawab duaan ieu. Nya atuh ari kitu mah Pak Kadus nya Imas diantos di bumi. Ada seraras ngobrolna. Alhamdulillah ari kitu mah Neneng insyaallah Pak Kadus bade nedunan kahoyong neng Imas. Nya siap enjing pokona mah mal dipagetokeun Pak Kadus bade sumping ka bumi bade nedunan kahoyong neng Imas. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin Pak Kadus. Alhamdulillah pokoknya mah Pak Kadus bade nangan rasi taki lah. Biasa seueur kana pidameulin. Mohon wilujeng Pak Kadus. Oma diantos teh di bumi nya Pak Imas teh Pak Kadus ya. Assalamualaikum Neng Imas. Ya Allah mudah-mudahan atuh ieu teh jodoh nu terakhir kamu Imas nya. Bos, Si lain di mana wae atuh. justru neangan bos. Untung panggil di dieu. Reng, sager si lain. Ketinggalin atuh ieu gagah kieu. Oh, hade atuh. Geus menang kehangatan mah atuh sehat. Jelema mah atuh. Palingan bos di tayangan teh eueuh, uru angan merenya. Ya, sidik ambeien. Aya wae si bos lah, jeung ambeien segala. Ka bos ieu teh aya piduiteun. Naon? Kamari dewek panggil jeung si Dayat. Cenah ngomong pangnengankeun si Ogut.
Si Ogut nu mana cik? Eta nu jabrik-jabrik. Sakirana piduiteun. Jatot. Heeh benar bos. Sagede kumaha jalan mana sih kumaha? Ah, leutik jelema mah. Moal sabedog ku aing nu kitu mah. Nu kitu mah. Ku aing nu kitu mah. Kitu mah. Tongong ku si bos. Kurang duaan lah. Duitan bener ya? Aya. Asli. Asli. Geus DP. Engos atuh bos DP mah. Cair. Nu siling teu nepi ka dewek ini. Beak. Pake mayar eta aduh MBK. Tuh, Mang. Tuh. Ningali. Mau cari mah ya. Ayolah. Kelon. Siap. Bos, tuh. Nu mana ke? Jalan mana ke? Tah nu ieu bos. Tapi kalau untuk orang kieu dua tinggal leung kita ge. Mau balad ieu marukan dewek di saladian benernya. Heeh. Man, nu mana? Nu ieu. Nu ieu atau nu ieu? Iya, Reng. Nah, sia tuh kakak. Nu ngeusi eta. Ah, kamari ngahina eta huntuna. Heger ku aing. Bener nu ieu? Heeh. Moal sabedogeun ku aing nu kieu mah. Ku aing sorangan nu kieu mah. Tiluanana ku aing. Siap lah, hajar kayaknya sok. Alah, lo bacet pisan. Nih, selain wani. Wani. Ge, wani. Wani. Harap marukan dewek dek wani kasih aing. Nih, kamu nih. Mana si laing? Hah? Ditinggal. Aduh, saya naon. Woi. Aduh. Kemana ayo? Aduh, ini. Udah mana? Digebugang preman. Astagfirullahaladzim, kakak kabur deh. Kamana si Taki deh, kamana dia Allah Akbar. Ke. Aduh, kamanan dia.